Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para wargi wabil khusus kelas 12 anu aya di payunan HP atanapi di payunan laptop sewang-sewang kapendak deui sareng pribados Bapak Tabriji atanapi Probiji tina pelajaran bahasa Sunda Arab anu insyaallah dina dinten ayeuna urang bakal medar atanapi ngawanohkeun hiji materi anu judulna bab kahiji. Maca babna ulah salaunan tapi kudu dilajungkeun bab begitu. Namun disingkat-singkat BAB sarua jeung lodom. Punten. Nah, urang pendak deui tina pelajaran bahasa Sunda Arab bab kahijina insyaallah urang medar nyaeta judulna sesuai jeung aya nu di slide kahiji nyaeta bab kahiji bahasan atanapi artikel. Tulis tong Bapak, tulis kada ditulis lamun teh ditulis mah eueuhan siapkeun bukuna jeung pulpena atanapi patlotna sok mangga tulis heula. Tosnya urang lajengkeun deui. Sakumaha tadi anu tos dicarioskeun yen bab kahiji kanggo kelas 12 teh nyaeta judulna bahasan. Bahasan teh sarua jeung pedaran. Hiji karya sastra atanapi hiji karangan atanapi hiji tulisan anu medar hiji pasualan. Ngan eta pasoalan teh berdasarkan atanapi dumasar kana fakta-fakta anu kapanggih gitu. Boh tin hasil panalungtikan, boh tin hasil pengalaman sorangan, pokona mah nu kapanggih weh gitu. Ngan tangtuna aya pangaweruh. Non pangaweruh teh kanyaho anyar nu gede manfaatna pikeun pamaca atanapi nu maca. Itu para wargi kelas 12 sabenerna ari bahasan teh sarua jeung esai tina bahasa Indonesia atanapi sarua jeung artikel sanes arti cinta eta mah laguna Ari Lasso. Arti cinta yang sesungguhnya eta mah arti cinta ieu mah artikel. Nah, boh dina cara nulisna atanapi tina eusina. Ngan dina esai atawa tina artikel mah subjektivitasna atanapi pamanggih anu nulisna leuwih tandes jeung leuwih jelas kitu nya. Sok mangga ta tulis dihareup aya materi ngeunaan kana eta bahasan. Misi katinggalin mantean margi bade kana slide salajengna kitu nya. Tos pan tos ditulis tah pami tos ditulis urang lajengkeun deui sakitu we. Tah ieu dina slide anu katilu aya wangun tina artikel, aya wangun teh sarua jeung bentuk tina pelebah nulisna. Ngan lamun ku urang ditingali hasil tina eta bahasan teh atanapi artikel teh macemna jenis-jenisna seueur. Naon wae aya opat, hiji argumentasi, dua deskripsi, anu katilu narasi, anu kaopat eksposisi, bahkan aya mah aya oge persuasi nya. Ngan moal opat heula lah teu kudu seueur-seueur, hiji ge da cantang tu kitu nya olab da seueur. Naon argumentasi eta artikel teh anu ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna berargumen penuh dengan alasan. Gitu sok biasana kitu pan jeung kabogo alasan we alasan eta argumen wae. Nomor kaduana aya anu ngaranna jenis anu kadua nyaeta artikel deskripsi. Berarti ngagambarkeun. Contohna mun ngagambarkeun urang ngagambarkeun membayangkan menggambarkan gitu ya. Anu katilu aya anu disebut artikel narasi nyata caritaan anu kaopatna eksposisi nya. Eksposisi teh berarti ngajentrekeun isina ye medar hiji objek
jeung prosesna gitu nya. Memang rada-rada rieut ngapalkeun eta teh. Tah anu ditulis anu dipayun keur ditulis teh ieu wangun bahasan atau artikel tah. Nu dilu anu warna koneng di handapna ditulis aya 3 bubuka, eusi jeung panutup tina pelebah wangunan. Tos nya tu mangga sok tulis heula. Tah salajengna tos ditulis ieu contoh artikel ye. Tah anu padieu mah artikel dina koran, anu belah di mah ieu salah sahijina keur metakeun kasenian wayang golek. Tah ieu contoh artikel, margi artikel mah kedah ulah non fiksi, ulah fiksi tapi kedah non fiksi artinya kedah nyata. Biasana ditulisna teh ngalewatan media arek koran, arek internet kitu we jeung sajabina nya. Ngan ieu aya soal kanggo pertemuan salajengna. Naon tah soalna? Teangan contoh-contoh tradisi Sunda anu masih kene dipake di tempat sewang-sewang secara singkat tina buku catatan bahasa Sunda kalawan katangtuan ditulis dina buku catatan bahasa Sunda kudu jelas artina. Anu kaduana tulis buku catatan ngeunaan upacara adat Sunda menggunakan Sunda Laten dikembangkan dina ahad payun nya. Tah kitu, tah sakitu wae meureun anu ku pribados dipedar dina pertemuan bab kahiji upami kanggo referensi sok mangga pelarian di perpus atanapi tina internet ngeunaan bab kahiji bahasan atanapi artikel. Tah sakitu wae kirang langkung nyungkeun diapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum